Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun wasta abdi muda Nur Azkia, abdi ti kelas 10 bahasa. Dinten ieu abdi bade ngadongeng carita anu judulna Cinderella. Zaman baheula di hiji nagari anu jauh hirup gadis geulis anu namina Cinderella. Cinderella teh tinggal jeung dua sadulur tirina sareng indung tirina. Aranjeunna teh resepkeun ka Cinderella. Jadi aranjeunna sok nitahan wae Cinderella. Mulai dimasak, nyuci, ngepel, sadayana dikedakeun ku Cinderella. Lantaran gawe wae Cinderella teh jadi teu boga babaturan. Cinderella ngan boga piaraan nyaeta beurit-beurit anu aya di dunia. Beurit-beurit eta teh tos dianggap temen sorangan ke Cinderella. Dina hiji poe aya pangawal karajaan anu datang ka desana. Pangawal-pangawal eta teh nyuguhkeun bahwasana di kerajaan bakal aya pesta. Pesta eta teh bertujuan sang pangeran keur nyari istri. Cinderella jeung saudara-saudarana meuni sumringah ngadenger berita eta teh. Atanapi sampai ka hari di mana pesta eta dilaksanakeun, Cinderella teh disuruh gawe wae ku induna. Jadi teu aya waktos bagi Cinderella datang ka istana. Tapi Cinderella teu nyerah kitu wae. Cinderella ngarjakeun tugas-tugas rumahna nepi ka beres. Nah, saudara-saudara Cinderella geus berangkat ka kerajaan. Tapi Cinderella dikurung ku ibuna di kamar. Cinderella teh ceurik lantaran teu bisa dulu ka pesta kerajaan. Cinderella teu boga baju anu alus, bajuna bararudut kabeh. Cinderella sedih, Cinderella cerik. Dina cerita eta teh tangisan Cinderella air matana tiba-tiba berubah jadi peri. Peri eta ngomong ka Cinderella, "Cinderella, kunaon maneh cerik?" Cek peri eta teh. Cinderella ngajawab, "Abdi sedih, abdi teu bisa ngiruan ajar di istana." Ibu peri mikir ke Cinderella, "Tong sedih ka dieu ku ibu peri ditolongan. Sok pilarian waluh anu aya di imah ieu." Oke, ibu peri bantu Cinderella ka istana. Cinderella teh milarian waluh anu aya di sekitarna. Geus saentos nemukeun waluh-waluh eta, Cinderella masihan ka ibu peri. Ibu peri waluh-waluh anu ibu peri minta. Ayeuna abdi bade nagih janji, ternyata abdi bade ka kerajaan. Ibu peri itu teh ngayunkeun tongkatna, kemudian ngagetok eta waluh-waluh. Waluh eta teh berubah jadi gaun Cinderella, berubah jadi sepatu kaca. Kemudian Cinderella teh santos eta Cinderella make gaun-gaunna. Santos eta ibu peri tiba-tiba nyihir Cinderella jeung manehna. Jadi tiba-tiba aya di luar rumah. Cinderella teu kakurung deui di kamarna. Ibu peri santos eta ibu peri nyihir deui satu waluh anu ageung teh. Waluh eta teh berubah jadi kareta kencana kangge Cinderella pergi ka kerajaan. Encan Cinderella pergi ke kerajaan, ibu peri nasihat. Cek ibu peri kieu, acan jam 12 wengi maneh kudu balik ka imah, lamun teu hayang nanaon terjadi. Cinderella pun ngomong ka ibu peri, mohon ibu peri, abdi bade pulang ka bumi saida acan jam 12 menit. Kemudian tak lama Cinderella nepi ka kerajaan. Cinderella nepi ka kerajaan, pangeran ningali di kajauhan. Cek pangeran dalam hatena geus kieu, nyarios ka kieu. Saha eta guys? Nulis. Nah, itu pangeran teh dan ka Cinderella. Saat itu pangeran ngajakan Cinderella nari.
tiba jam kerajaan teh bunyi tong tong tong. Cinderella teh panik lantaran kuduna Cinderella tos aya di Cinderella lari kepamitan heula ka pangeran ngejar tapi tak kejar sampai sepatu kaca Cinderella copot. Cinderella pun meninggalkan sepatu kacana anu sabelah eta di kerajaan. Terus Cinderella pulang ke rumahnya. Beberapa poe setelahnya pangeran teh terus milari sah si pemilik sepatu kaca eta tujuan lain nyaeta ngajadikeun gadis anu make sepatu kaca sebagai istrinya. Terus eta pangeran teh terus putus asa milarian kaditu tapi tenemukeun gadis anu ukuran sapatuna pas jeung kaki si sepatu kaca eta. Tapi di rumah terakhir nyaeta di rumah Cinderella pangeran datang ke rumahnya. Si ibu Terena nyahoeun pokoknya bagaimana caranya biar si Cinderella tidak bertemu dengan pangeran. Cinderella dikurung di kamarna ku ibu Terena. Terus yang anu nyobian sepatu kaca eta teh kan sadulur tere Cinderella duaan. Terus eta sepatu kacana teu cukup. Pangeran geus putus asa cek pangawal kieu. Di desa ieu tos da aya gadis deui, ieu nu terakhir. Pangeran akhirnya memutuskan untuk balik ke kerajaan. Tapi saat acan pangeran kembali ke kerajaan, tiba-tiba Cinderella nyanyi. Karena terdengar sampai keluar. Pangeran bertanya kepada ibu. Nah, masih aya jelema teu di dunia. Tapi ibu Terena entah si aya sampai akhirnya pangeran si pangeran nepangkeun Cinderella. Sapatos itu Cinderella nyobian sepatu kacana. Terus pangeran ngomong, maneh abdi kamari sekarang maneh mengiyakannya. Pun dengan pangeran. Cinderella hidup bahagia selama. Nuhun, maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.